Ayo Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. di bawah Di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Aduh, ngada repot teuing nun. Cek Cina bari imut. Ngadenge kitu gebeg nok teh ngagebeg. Duka arek, duka moal ku cenit dibejakeun yen eta teh samping ti manehna. Heuh ti nok lain ti cenit. Da kakarak wae anggeus pribumi nyarita malah imut nage can leungit-leungit acan tina bibirna. Ari gerewek teh di hareup aya nu ngagerewek. Hoya, yen net ninggalkeun disampur ka ditu harong. Pajar teh hayang bareng paingan dajeng oyoh. Kunaon eta cecep? Disasoren wae no, geus nangis. Teu kenging ogonya, engke dipaparin jambu ku uwa. Mana pahlawan Asia Raya teh yina? Cenah. Biodah nu kakarak datang teh. Bade ngadeuketan orok Cina. Oloh beri kasep kieu. Ieu mah jiga Mang Anggang. Kasepna teh Gusti. Beri kasep ngalempering koneng kawas Arjuna. Ayo teh. Sok yang kapelem wae tukang dongeng teh. Cagar. Piop sireun geura ieu mah. Mani nyeples pisan. Angkat ka mana apana? Allah laras sumuhun sabaraha kilo ya teh? Ina. Tadi timbang keun atuh asal mulusnya Asep. Cenah. Mani siga teu ngambek-ngambekan acan nyarita sakitu panjangna teh. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun maksud teh bubuhan geus biasa loba omong biodah mah komo barang ditempas ku cenit mah terus gorgar bari saleserian ager-ageran gerak nok mah nu teu biasa mane eueuh pisan lolong kerang keur milu ngomong teh diborong wae ku maranehanana di mana-mana dina unggal riung-riung oge mun aya eta nu duaan kudu wae rame ager-ageran biasana ge nu boga carita teh maranehna we wungkul nu sejen mah ukur mantuan seuri cara harita we di mah Cina. Mitra kaum dangu enok gregeteun hayang ngabejakeun yen samping teh lain ti cenit tapi ti manehna tapi oleh teu manggih pijalaneunana turug-turug Cina teu nyambit-nyambit deui perkara eta piraku kudu nyalengkeung nyarita eta sinjang teh ti abdi ceuk hatur lumayan asa moal pihadeun mangkaning Cina geus nganuhunkeun ka cenit kapanan sarua we jeung ngawiwirang batur di pasamoan ku kituna sajongjongan mah hayo we di pikiran orok kaya basa di pikiran teh rek jalan kitu rek jalan kieu asa eueuh nu kauntuk babakuna lantaran nok teh rumasa eraan aku masih cenit teh tapi kana belah
ngadaguan hidang na cenit pera kusugan teu boga pikiran paneta teh samping ti aing pera kurek diakukeun ti manehna mah ceuk Enok na jero hatena nganu jadi helok teh nah ngahaja cenit teh atawa pohon telilat ti harita kadenge budak Enok ngaranghik ngajak balik geus kitu mah Enok terus amitan ceina hanya pribumi nu mantas lahiran teh ngamanggakeunana teh estuning saperuna pisan ka Enok teh malah karasa srekna kana hate beda pisan cara ti sasari asa kurang teleb kurang somea tak kitu pedah teka tembong Enok kikiriman cara batur pedah Enok teu tembong nyempal cara bareto manehna ka Enok handeueul pisan sabenerna mah Enok ku pola cenit teh katambah deui ku nyeri nenjo bubuden pribumi antukna ambek nyedak tenaga midek Enok ngagedig balik lempang bepeus keuyang kana lengkah datang ka imah menang sajongjongan mah ngajentul wae boro-boro hayang cubuk cabak kana pagawean da mani asa ngagenduk atuh hate teh bawa ning ku handeueul samping benang hese beleke dibelaan ucul calana salaki ucul sendok cap babi ucul piring poslen wuri-wuri asa tebuguh kajadianana mitra kaum dangu rada lila oge Enok ngajentul teh ngan dibawa ngajentul anggur beuki sabal kana gawe teu kawur tungtung namahkeun we atuh lah cek hatena teh da pangeran mah tarananggeui ti bongkokna ngartos mitra hartosna tarananggeui ti bongkokna manggang teterang mangga bantosan kalomentar naon hartina pangeran tarananggeui ti bongkokna cek pikir Enok keun we eleh dunia mah nu penting menang akhiratna da barang bere kalian ikhlas mah tarahayang kalem taraneangan palidasi malah adege kitu cekolot mah sedekah maling nu kitu teh ngaranna teu kanyahoan kudu dibereena sasat bebas tina dosa ria teh mitra kaum dangu singket ieu carita isukna basa Enok bebeja ka salakina nyaritakeun perkara cenit jeung samping panyumpal teh dibejakeun kitu ukur seuri salakina teh siga nu puas turug-turug manehna mah ti kamari ge bangun teu pati redoeun henteu ridho calanana dilepaskeun dihilian ku samping ieu ge hukumullah meureun nya ti saprak kajadian eta mah plengles weh Enok teu ngelol-ngelol deui ka imah cainah cenit nya kitu teu pareng kapanggih ngulamprengna
Mitra kaum dangu dina hiji poe enok ngadenge Ceina anu kamari mantas lahiran tea pasea jeung biso nu imahna parerendeng ukur kahalangan ku pager. Biisoh teh umurna geus liwat tengah tuwuh tapi adatna panasbaran babari ambek. Ari nu jadi alatan pasea eta cenah manehna teh geus saminggu leungiteun samping weuteuh. Weuteuh keneh cenah samping teh leungitna tina pamoean. Ari tadi katembong aya dina gantar Ceina cop we sangkaanana teh kadinya. Da zaman harita mah mitra tarapati aya teh anu balanja papakean nu kararitu teh nu warareuteuh teh turug-turug can katembongeun ti memehna Ceina bogaeun samping anu samodel kitu. Kelir batikna teh teu geseh deui sarua pisan. Weuteuh teu samar nu matak moal salah ceuk pikiranna teh pasti samping manehna teh dipaling ku Ceina kitu. Atuh teu antap parah deui terus we ngontrog bari ngangkrak. Demi Ceina basa diontrog ku biisoh teh ngan bati palahak polohok we mimitina mah. Tapi barang geus yakin yen manehna dituding maling pudig-dig weh terus nyeuneu nu ngangkrak dilawan ku ngangkrak deui. Budal weh kecap-kecap kasar nu sapopoe dipapaliaskeun oge. Anjing tea, bedul tea, monyet tea kalaluar kabeh. Bebengok naon ku hanteu. Naon deui mitra? Tina asal samping ngarembet kana sagala rupa. Cileungcang tea, kolomberan tea, katut kadahan jambu nu ngaroyom ngaliwatan pager oge kasabit-sabit. Kakeheul nu geus heubeul teh leupas kabeh sapada harita. Nepi ka pada ngadeug-deug tungtungna dikumicokeun. Terang kumico, kin kapayun kumaanggang diterangkeun. Nepi ka pada ngadeug-deug tungtungna dikumicokeun di dinya we di mah Ceina. Geus diriung-riung biisoh nyarita yen manehna leungiteun samping batik kumeli. Weuteuh keneh katembong cenah aya dina pamoean Ceina. Ieu nu dituding hareupeun kumico oge ngagidir keneh ambekna teh. Teu suka cenah aing dituding maling. Palias bae ngimpi ge di angir mandi kitu. Eueuh cenah eueuh turunan panjang kokod. Ngomong kitu teh bari onggeng-onggengan. Padahal kakarak oge babaran Ceina teh. Teu maido bawaning hayang puas kituna teh. Kelanan. Di mana Ceina ngageuleuh sinjang eta? Ceuk kumico nanya ka Ceina. Tah mitra, kumico istilah ketua RT dina zaman pendudukan Jepang mitra. Ketua RT teh RW nya kumico zaman penjajahan Jepang mah katelahna teh. Sanes kenging meser, ceuk Ceina ngadeg-deg kenehna marah. Kenging naon atuh? Rada seukeut kumico nanyana kitu teh. Ah, paparin. Paparin ti saha? Paparin ti ai nit. Saha? Ai nit. Nyempal orok basa ngalayan babaran. Tembal Ceina jujur. Ah gitu. Coba kasnan. Susul cenit kita ka dieu, susul. Ceuk kumico
Ralang budak letik teh nyusulan, cenit ditayang. Mitra kaum dangu. Singkat carita kakarak ge cenit srog kana riungan terus bae ku Kumico di tembongan samping. Nu jadi urusan teh bari pok terus dipariksa. Kela tong make emosi geura. Sok derengekeun ya. Ulah waga kajot barosot bisa jadi timbul fitnah. Di mana euceuk kenging sinjang ieu? Ceuk Kumico nanya ke cenit. Ditanya kitu cenit kuram kireum tepuguh tembal. Sanes euceuk nu maparin sinjang ieu teh. Ka Cina. Basa ngalehat Cina babaran. Kumico bari merong bangun gede curiga. Abdi mah mang bantun kan wungkul. Tembal cenit bari tungkul. Mang nyandakeun wungkul. Semohon. Mang nyandakeun usaha. Anu aya enok. Hor aya enok pamarin aya enok eta teh. Ceuk Cina. Semohon. Tembal cenit. Harkutan. Panginten aja paparin ayi. Nah atuh ayi teh sasauran. Ceuk Cina. Ditanya kitu cenit tenembal menang sakedapan mah. Tungkul weh. Bangun ka cidaerahna. Tapi lila-ila pok nyarita. Panginten abdi. Ayi enok bade sasauran. Beda anjeunna teu nu kawungan pokal. Kasnan susulan enok ayi mah susulan. Ceuk Kumico nitah nyusulan enok. Atuh bertek deui budak leutik teh. Lumpat ngaberetek sakalumpat lampet. Ngajugjug ka imah nyenok. Rek disusulan. Pedah cenah. Tadi kitu kateranganana. Mitra kaum dangu singkat carita. Torojol giliran enok dipariksa. Neng Upit tanya. Enok dipariksa Neng Upit. Pok Kumico teh mentog. Laras ieu teh paparin aya enok. Naon ieu teh? Iya samping ya. Samping naon? Cek enok rungah ringeuh. Iya samping ya. Tingali geura. Sumohon. Tembal enok kalayan daria. Di mana kenging sinjang ieu? Di mana? Di Imas. Di mana? Di Imas. Di Imas. Milih cang saya mah mangga we. Lawungkeun sareng Bi Imas. Kasnan susulan Bi Imas, kasnan ka imahna. Ceuk Kumico nitah nyusulan Bi Imas. Atuh mitra budak leutik anu masih lutlet kesang teh gede-gede lumpat ka beretek. Pegat deui papariksaan teh ngadaguan nu neang Bi Imas heula. Mitra kaum dangu singkat cerita. Sajolna Bi Imas langsung ditakon ku Kumicot atawa ku ketua RT. Laras ibi nu ngical ieu ka ieu nok. Kumico sabada Bi Imas datang srogpok bisa nanyana teh teu dibade tempo keur ngarengap-rengap acan. Budak leutik nu bieu nyusulan keur babalongkengan utah-utahan. Kayuna mah kacapean. Tapi eueuh nu malire. Sumohon, tembal Bi Imas. Sabaraha dicalna? Bi Imas netep ka nok.
Ngumaha ti ditu nama pedah bareto geus paeut janji moal betus kulantaran sasat keur unggah balewat tangan. Zaman heureut teu meunang masyarakat jual beli barang nu anyar-anyar di zaman penjajahan Jepang mamitra. Tengingetkeun ka era pokwe nok balaka yen eta samping teh ditukeran ku calana sepe nu boga salakina ditambah sendok cap babi jeung piring poslen. Sakur nu ngariung di dinya seuseurian. Tapi eueuh ari nu dibarengan ku budi ngahina mah da puguh geus lumrah alam harita mah. Nu balantik gulingan teh beas dibayar ku baju bongkong, calana kolor butut dihilian ku sampe. Sistem barter. Da teu puguh duitna. Ari ibi kenging sinjang ieu ti mana? Ceuk ku micot ka Bi Imas. Mangicalkeun ibi mah. Kagungan itu tuh Neng Ico. Da sagala seur geuning ujang di dinya mah mantega gula ta. Sawios-sawioskeun we eta mah. Keun. Abdi mah naroskeun sote eta sinjang. Ceuk ku micot terus nya sedek. Semohon mangicalkeun kagungan Neng Ico. Da eta mah senang pisan ujang mantega gula. Mantega gula ieu samping ya. Atuh semohon maksud teh mangicalkeun kagungan Neng Ico tuh da malawur dianggo ngemput bilik. Sinjang saraya tadi dinya maraosnya ujang. Jadi geureuhna nipon mah. Tembal Bi Imas ka kumico. Tos lah. Ibi masuk ke pepanjangan. Ari ieu enok teh laras kagaleung sinjang ti Ibi. Kumico rada heuras ka Bi Imas. Bakat yang ku kasal. Leres nanging sanes kuartos tapi di mohon kahartos sami-sami keneh pokona mah leres ti Ibi sanes. Mohon Ibi ti ditu ti. Tos. Dupi ci iso kenging sinjang nu ical teh ti mana ye? Cuk Kumico malik ka Bi Iso anu kalengitan samping teh. Ti Bi Imas. Laras. Bi Imas. Laras da kenging 2 sarupi pisan. 2 samping teh. Semohon. Sarupi. Semohon sarupi. Hiji kunok, hiji deui nya ku Nyi Iso. Ada eta mah ujang. Mende senangnya jadi senang disenang deui. Ya samping ya. Jadi kitu nya. Sumohon ujang. Paingan ceuk Kumico. Sakabeh nu araya di dinya oge nu keur ting rariung sarua nyebutkeun paingan. Tah Cai Iso, ceuk Kumico rada leuy ayeuna mah. Sinjang ieu teh geuningan kitu tararatanana tah. Cik cobi pilarian di bumi sakali deui, bilih kasulap kaselip, katindih-tindih. Nyusup mumboy marang pang numpang nyusup. Cek jang lomri babaturan nu bieu nyusulan. Bari ngurutan beheung babaturanana anu babalongkengan keneh kacapean. Bari milang ramo. Nyusup mumboy marang pang numpang nyusup kitung-itung mitra. Kapanggih henteuna lamun zaman urang mah bismillah alhamdulillah Allahu akbar teh geuning ngitung ku ramo barang nu leungit. Nyusup geraklah moal salah. Cenah bari seuseurian. Nah naonan lah eta teh tahayul ceuk Kumico. Iso ka dieu geura Iso. Ceuk Mang Padma salaki Bi Iso. Bi Iso nu kalengitan samping teh bari gogorowokan ti pipir. Iso, ieu geuning samping teh aya yo. Kapanggih tina koper si Uti yo haram ciada teh sia kurang ngajar ngawiwirang. Dengek kadenge sada sora awewe ceurik bari ampun-ampunan. Si horeng si Uti bade Bi Iso nu tuluy dicabokan ku Mang Padma. Mireungeuh kitu Kumico lumpat merunu ceurik bisi katutuluyan di pahala.
Mitra kaum dangu, geus kitu mah riungan teh bubar. Cenit balikna bareng jeung nu sejen, tinggal Enok jeung Ceinah we di dinya teh. Hampura, nuhun Nok, nuhun dipapalin sinjang. Hapunten aja telepat sangki panginten teh. Cek Ceinah. Permios ce, itu melangpun anak pilih kumaha Onam. Tembal Enok. Mangga Nok, mangga nuhun. Cenah bari imut manis pisan. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and comment. Laras pisan.